Bulan sya'ban teh cek urang lembur mah bulan ruwwah. Lafaz sya'ban eta aya 5 hurufna, hiji-hijina ngandung harti sin, ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah, mulia jeung tutuluh. Bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah, mulia anu luar biasa. Ilu ba'al birro nuduhkeun kana bagus. Opat alif nuduhkeun kana ulfah. Nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masya Allah, mantap. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh.